Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Sae. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu telebet, ada yang gak masuk? Aya, saha? Permata, terus? Marcella, terus? Atos. Nah. Atos. Kalau Atos di bahasa Indramayu? Halo. Di bahasa Sunda? Sudah. Di minggu kamari kita belajar apa? Kurang belajar naon? Kawih. Ada yang masih inget atau aya nu masih inget? Aya nu masih inget? Kawih teh naon sih? Coba Cung. Kawih teh lalaguan bahasa Sunda. Lalaguan bahasa Sunda. Contoh kawih. Nah. Runtah, terus? Mojang priangan, terus? Manuk dadali, seueurnya banyak. Nah, ayeuna atau sekarang anak-anak barudak, ayeuna urang diajar kawih deui, tapi kan kamari mah kawih teh ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk, apa aja? Kawih pop, sareng kawih klasik. Tah, ayeuna dina lawungan ayeuna urang diajar ngabedakeun atau membedakan kawih klasik dan kawih pop. Kayak gimana sih kawih klasik? Kayak gimana sih kawih pop? Kayak gitu ya. Kedepannya nanti kalian barudak sadayana bisa membedakan apa itu kawih klasik, yang kayak gimana kawih klasik, terus bagaimana kawih pop. Scan heula barcode-na. Nah, coba baca Lutfi. Kawih Sunda klasik disanggina geus heubeul pisan. Terus? Puluhan tahun ka tukang. Terus? Bisa jadi nu nyagina oge geus teu kepala kapeluruh deui. Atawa memang zaman beuh gitu mah gunaan nu yang nyanggi lagu teh cara ditulis cara ayeuna. Kawih Sunda klasik disanggina geus heubeul pisan. Kira-kira apa artinya? Zaman dulu banget. Nah, zaman dulu banget. Itu benar. Puluhan tahun ka tukang. Puluhan tahun ke belakang, benar. Nu dibere tanda beureum, tulisanna beureum, nyaeta ciri-ciri tina kawih klasik. Ciri nu kahiji berarti heubeul pisan. Nah, itu intinya. Berarti diciptakeunna geus heubeul pisan, itu ciri nu kahiji. Tina lagu kawih atau kawih Sunda klasik, judulna Sorban Palid. Bapak sakali hidup sakalinya. Kaso pondok, kaso panjang. Nah, terus. Kaso panjang. Kaso ngaroyom ka jalan. Sae najan sono, najan heman, najan sono, najan basae teu sae ngobrol di jalan. Nah, urang cobaan ti pada kahiji dugikeun ka pada kaopatnya bareng-bareng. Oke? Gabung kelompok. Oke. Ayo. Biru halus, bibir halus, hitam putih, hadap pikir.
Ibu yang baik. Jadi per kelompok pilih satu lagu pop jeung satu lagu klasik ya. Nah terus dikumahakeun, terus digimanain. Kalau udah kalian dipilih, ceritakan kembali. Misalkan lagu Sorban Paling menceritakan tentang naon, pakai bahasa sendiri ya. Oke. Terus nanti perbedaannya apa dengan kawin yang kedua, pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Sunda aja dicampur. Oke. Sok kerjakeun. Mana modul tadi? Oh ini mau jam semua kan? Iya, jam semua. Iya iyalah, jam semua. Balikan lagi kan, nanti sampai yang akhirnya aja, nggak usah balik lagi. Ini kan, nah sampai sini, nah sampai di, jadi di awal sampai ke, Oh iya, kan iya mah balik deh nya. Iya. So, tulis lah. Klasikna mana klasikna? Anu Bradali, oke. So, tulis. Iya. Bedanya di sisi Mira. Ini berarti pantun. Enggak loh. Sisi Mira ke pantun. Iya pantun. Atos sadayana ngerjakeun anak atos. Ayeuna bagian presentasi anu bade kapayun ti payun. Aing abdi. Sok ayeuna kelompok 2 heula kapayun, kelompok 2 sok mangga presentasi. Sadayana kapayun. Dari kelompok kami ngelakuin 2 kawin pop sama kawin klasik. Kawin pop yang kami pilih itu di 2 cinta ciptaan Sule, dan kawin klasik yang kita pilih itu Mantra dari ciptaan Sambas Mangun di Karta. Pertama kawin klasik dulu ya, di 2 cinta. Di 2 cinta kawin pop dulu di 2 cinta. Di 2 cinta kenaan kesedihan batur anak kamaran tinggalkan pasanganna digambarkan kawas itu layang-layang pegat kakara diadu jeung lain. 2 kawin klasik. Kawin dulunya berdalih. Kawin klasik menceritakan kawin klasik berdalih. Keunaan kumaha gagahna anu kieu manungtur dihormat ku batur. Eta oge ngagambarkeun manuk dadali anu receh kahiji jeung akur teu sirisna. Hidup babarengan pinuh ku kanyar. Perbedaan kawin pop di 2 cinta dengan perbedaan kawin klasik manuk dadali. Di 2 cinta kawin pop. Sedangkan
Dua cinta teu aya patokan. Dua cinta dipinging ku musik modern. Dipiring. Oh, dipiring. Dua cinta di piring. Oh, di piringna musik modern. Sedangkan bidadari di piringna alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Terus. Dua cinta disanggina anyaran sedalur mas sedalur disanggina tahun 1860. Atas. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aya kakurangan teu? Hah? Aya kakurangan di kelompok hiji? Teu atau saya? Saya, koprok. Ayeuna atur nuhun kelompok hiji. Kurang cantik. Ayeuna kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Rames. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami pada lagu Sunda Pop klasik dan Sunda Pop Kawi Sunda Pop. Kawi Sunda Pop dan Kawi Sunda klasik. Nah, pertama saya akan membahas tentang Kawi Sunda klasik terlebih dahulu. Untuk Kawi Sunda klasik, di sini kami memilih judulnya Mojang Priangan, di mana Mojang Priangan ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang berasal dari Priangan yang memiliki adab sopan, santun, dan cerdas. Sedangkan untuk Kawi Sunda Pop, kami memilih judul Runta, di mana pada lagu ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, setelah itu terdapatlah sebuah perbedaan pada kedua kawi tersebut. Nah, pada kawi Sunda klasik terdapat sisiran dan diiringi alat musik tradisi. Sedangkan pada kawi pop tidak terdapat sisiran dan diiringi oleh alat musik modern. Nah, untuk Mojang Priangan itu diciptakan pada tahun 1988 dan termasuk kawi klasik. Sedangkan Runtah diciptakan pada tahun 2007 dan termasuk ke dalam kawi pop. Sekian analisis presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya kekurangan teu? Kamu nanya ada kekurangan apa enggak? Gak ada kekurangan atas? Saya? Koprok. Sudah. Parantos diajar tadi bebedaan antara kawih klasik jeung kawih pop. Tadi tos disebutkan bebedaan naon wae nya. Tadi misalkan bebedaan teh kawih klasik mah teu aya penciptana, sedangkan kawih pop aya. Terus kawih klasik diiringi atau dipiriku alat musik tradisi atau wadita tradisi. Kalau sedangkan alat apa kawih pop modern. Alhamdulillah ya, materi atau lawungan dinten ayeuna atos beres. Mugia naon-naon anu urang diajar dinten ayeuna atau apa-apa yang kalian pelajari hari ini semoga bermanfaat. Ya, semoga mugia wawasan atau pengetahuan kalian mengenai ngeunaan lagu atau kawih Sunda khususnya gitu ya jadi lebih luas gitu.
kalian jadi tidak hanya tahu kawi runtah aja, tapi jadi tahu kawi mojang priangan, terus kawi nondi sorban manuk dadali. Tadi apa yang dinyanyiin? Judulnya Bandung. Terus hiji deui runtah, terus hiji deui sorban palit. Tah atos rengse sadayana mangga ayeuna kerjakeun evaluasi kadua ayeuna babarengan sok. Urang cekapkeun laungan dinten ayeuna mugia naon-naon anu hidup diajar dinten ayeuna sing manfaat atau bermanfaat, baik dari untuk kehidupan kalian atau untuk kehidupan nanti ya. Semoga kalian mengetahui kawi itu yang nggak cuman ragu runtah aja ya. Minggu depan kita belajar lagi, minggu depan atau minggu hareup urang diajar deui kawih-kawih Sunda, oke? Kita belajar lagi, nanti kita nyanyiin lagi, urang ngawih deui lagu-lagu Sunda nu sanesna. Semangatnya, meskipun ya sok sanajan kalian banyak nggak pahamnya, meskipun kalian banyak pusingnya belajar bahasa Sunda mah nggak apa-apa, semangat terus ya anak-anak, semangat terus. Jaga selalu kesehatan ya. Mugia hidup sehat selalu. Amin. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui minggon payun. Hatur nuhun.